betul. Eh. Kebetulan naon. Naon. Aduh, beda. Banyak kali. Banyak kali. Mana guys? Mana dikali? Mana dikali? Aku bah. Mana dikali? Mana? Mana? Aing marodetkeun ke rumah malam minggu hujan pasea jeung pamajikan ih wah ya ngeunaheun gitu situasina ye embur sepi deh abo koroi tok ngeunah we bobona ieu lah aku sih teh jadi weh nama mau kebayang-bayang deh meureun tungguan selama 5 menit tah ieu teh tungguan naik heula ya aduh indah bahagia hidup saya mah aduh lumayan geus ngeunaheun ieu ya tinggal dengan si kopi anu jadi we aduh sare tibra Gimana, Bray? biasa we bos Nah, keur menikmati malam minggu rodat di mah aduh. Dulunya mabok eta. keren gak pernah ada aja Aduh. Dawing baheula mabok majara kan ngagaleongan ada minang. eta teh mabok bos Urut. Kemana? tah yang ya Yang naon. Si Sadut mah. Lu panges egang teh kana mabok. Dia sih eta. Sadut. Alah. Esian cak-cak itu kopi lagi udah mahal sih kan. tapi aing gara-gara WA pada dengan babaturan jadi masalah terpamajikan makan maafkan papa mama papa abok lagi ayo ya bos gelecan bosnya salila kopi teh Iya, itu juragannya. Iya. Mana juragan? Iya nya. Udah biasa anu pangan hayang anu teu kuat mah kitu, lu pangan kitu jantan pangan teh. Itu. balik bos Itu ke mana tuh? itu kerapatan lah Ieu kopi can beak. Aduh, iya bos. Kamari ngopi nyesa diinum ku sorangan. Ayeuna nyesa diinum ku sorangan. Terus atuh kana buku ini. Inum we. kemana sih Sadut sudah jam hampir orderan tersepi dari hujan dia mah coba dipeupuh
harga order hayang murah, kualitas hayang alus. Aya ku ayana ningali gambar ningali bagi jangar. Aduh, cedot ka mana yang lain kamarana yang malam nanti sarap itu. Dut, iya dut. Meneran, mana wae atuh iya bos ambil aing ke rumah tangga ambil ieu naon dut panggih panggih kunaon weaan gawe ya ngomong udah kurang api kumaha we geus make password anger we geuning di koring udah di password digembok sakalian karante orang bosna pusing lah ieu ieu kada ieu jangan sirah ya ini siapa kusut gitu buku tuh jujur aduh orderan kersepi aku makan iya di Batak Batak kenal di jangan order sepi itu mah liur ka iya lagi cukup karena resiko anak aduh nah itu bodas sih naon dut bodasan ge naon ieu huis teh orangna teh Pak huis apa bos bijil huis teh setiap sekali lain musimkeun bijil hiji huis sekali musimkeun bijil hiji huis kepala musimkeun palingan atuh bos ya kalau didinya huisan rewek mana teh Huya! Pajarkeun aing musimkeun kolot. Jalan pisan. Naon nya? Nama ke mana? Cicing atau asa-asa lah. Sok. Udah teh. Mana itu? Bencak. Masuk gembrungan lah, nggak bisa disesuaiin. Iya, nanti sini dia malam minggu tuh ya. Udah kemana? Lupa dia nama lupa nyara kedeng itu ya kan? Iya memang. Kau jangan kira aja. Iya nahu konde, panggilan dia nama. Iya nama. Juga deh, mabdi mah kalau resan dulu ya itu. Kalau saya tuh puasa ya mah. Ini samia tuh. Iya, aduh ampun ya, ya mah. Kos keraki ya, hiburan lah. Jam segitu. Nah. Tuh, kalau kabarana malah kirimis tinggal rinci kini kan. Kode klasikan aja berapa? Iya, Alguna gitu kan. Dot, kemana lorong motor penting kia? Udah gerak doh, si Bos Aska. Lain juga lu capek hang gitu. Papan ngejeng ada liur ya ketabrak ini. Kenapa tadi? Lalu kali. Kalau oke. Itu mah. Coba lu. Kanes itu langsung wae. Mau sih dulu tuh sampai kakak tuh. Kahiji gara-gara WA ngobrol jeung tukang warung si Obos. Teu nyambung. Karena masalah MCK. Kaduana digeroan ku Bos Aska tadi teh gara-gara di pasar keralieu terjangar dicabutan. Kabahas huis. Ngamuk manehana. Dia terakhir didinya. Ini jelema degleng aduh rek nabrak karena ngomong tolong. Ya bisa. Iya jangan Kang Agus aja. Aduh sabaneng nuju raos-raos na itu paguru punten paguru nya sanes teu harga paguru sang aset. Nuju raos-raos ya teh tuh. Jeung raos. Udah. Nuju ka ngadorong tutut hampang ini. Ata anu tinggal rasana ada sipit atau raos nah datang ngeri wae gitu ngeri atuh da ngomong ge masalah ieu luar biasa kan tah kalarasan paguru Asep pami paguru sareng Asep nyunutilin ya terus teh ditutupan ku gelas ya yo pareum lilin teh kira-kira kunaon tah kinten kita mah ieu mah paguru sareng Asep
nyatang tos ya Kang Adut itu pantai hawa pasti baru. Aduh, arah anehnya pasti parem ya. Aduh kan kok karena tai hawa. Pak Guru lepat. Lepat aja. Lepat itu kumaha? Habat nanya ke lepat deh. Lawan. Kan mah Pak Guru sekarang aset teh ada melang we kan. Bisa di para balik pertanyaan.